ngandung hati mana dina waktu ayeuna bakal dipaehan ku aing. Nah beuring dipaeh naon hubunganana? Ya, naon cenah Paehna dewek jeung kareta binarom. Ieu kareta binarom teh eta merupakan kareta unik. antik. Antik cenah. Barang kuno anu wajib dijagana. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Berbaju. Kerdiam hari ieu ngaran urang yang pitu teh ieu. Deuk naon sia hadieu? Udahlah dok. Aya periogi ya. Aya penting. Aya maksad. Udah gila. Maneh datang ka dieu moal deuk aya perlu anu aya sangkut pautna jeung barang-barang antik. Ya. Apa sih lu? Maneh deuk menta kareta binarom ngandung hati maneh dina waktu ayeuna bakal dipaehan ku aing. Nah beuring dipaeh naon hubunganana? Ya, naon cenah Paehna dewek jeung kareta binarom. Ieu kareta binarom teh eta merupakan kareta unik. antik cenah. Barang kuno anu wajib dijagana. Kali tuna ku aing ka museumkeun. Heeh, kadi diinyeun ku dewek. Moal bisa aja. Pakeukeun. Pentingna aing geus teh. Mending anu ngajaga lamun ieu mah kareta binarom dibikeun ka maneh nganu hati sia teh mah aing. Ya, eta cenah. Maknya dewek minta kareta binarom ka maneh maneh teh bisa teh. Lain dulu. Beda maksud ya. Coba dikeun ieu. Oh. Moal bisa. Dipaksa ku dewek, dipaehan sok aing. Aduh. Aku mengatakan di situ. Kan? Bobot. Jadi pasikeun kan modalan kisieunya. Aduh. Gratis. Cek juga kan deweknya, cek dukungan dewek teh. Kumaha tah kamu? Kamu teu dibikin eta kareta bakal dipaehan ku dewek teh. Aduh, ngecek. Sangeuna anu ngomong teh euy. Tegala sia. Mau pati-pati datang ka dieu dewek lamun teu dibarengan ku kategaan. Bereskan. Bener. Lamun si lain maksa eta kareta binarom nganu hati si lain bakal diadu si hareupan jeung dewek. Siapa takut? Tenang nyadar. Sedikit pun saya tidak takut. Moal mundur ku sasiku. Moal ngejat dewek. Geus satunya beas. Gaji goblok pun. Jadi mana dek maksa wae? Maksa. Gusti. Naon sia? Ieu rek maksa cenah Gusti. Paehan Gusti. Bodas. Bisa hancur keluarga aing kabeh pek kareta binarom. Sok.
siya tanya jadi rek mehan derek. Awas kan. Rek mau waduh. Oh, si adek lompat kamar. Ah, lompat mau ada capek. Rek diam di dia. Baik, baik. Mua anunya kadirina lintang ti diri dewek Ya serangan. beres bener kan. Si lain nyerang dewek bakal nakis. Serangan si lain. Dan deweknya kudu bela diri. Aji goblok. Bela diri, bela bangsa dan negara Republik Indonesia. si goblok kemenangara Mana we? lain eta manehna di sini ku aing teh kumaha Kumaha tah? naon sih teh naon sih teh udah gede aduh kakara kating aya kakara sadar Naonna cenah? di sini kita maneh teh kitu-kitu naon sih teh naon sih teh Astagfirullahaladzim, cekeun kaut-autan gitu aja bungut. Habis si goblok. Juga tadi jadi bungut dewek. Lain eta huntu maneh hiji kumaha teh hiji-hijina. Teu umum jeung batu saha teh teu. Eta kitu hiji-hijina. Baru maturannya. Coba tapi ka kitu-kitu na silai. Jeung eta irung teh. Naon mah make inyuk teh. Lain inyuk kumis belug teh. Banyak kumis aku celau sini. Rekuru tadi itu mah. Ulang aina dulu sini. Ulang aina. Kio ke dulu dari ciptaan pangeran dulu. Ciptaan pangeran Aduh, ciptaan pangeran siapa tapi buatan si Baduyut. Oh, udah ini sepatu sini. Buatan si Baduyut. Bisa lucu gitu sama Bisa dia. Mika. Lalu mana dikukut-kukuingnya kipas ban kuuk, Aduh, kuuk. Oh, udah itu kakek. Kakek, majukeun je. Lain eta maneh buntu hiji belum dina motor mah maneh teh meureun metik gitu. Metik teh. Gusti. Majukeun dewek metik. Oh, udah demek teh. Ujung metik teh. Aduh, hayang disebut emek euy. Hayang disebut emek euy. Apa barang halus mah. Emek mah kudu aya suratan atuh teh. Kapan emang eueuh teh si goblok keueuh kitu. Kumaha sia teh? Tampolong kaleng. Luti kalian. Tong ngomongane keluh sakalian. Minakeun euy. Lagu naon sih? Lagu kebangsaan maneh? Kebangsaan. Kita ngerti. Lain lagu kebangsaan, itu kan lagu Majak Gelut. Majak Gelut itu ngalagu heula gitu aneh sih mah. Dek Gelut atuh pasang lain ngalagu sih teh. Ampun, teh ieu kurang gaul teh deuleu. Ieu. Salah pergaulan di situ. Pergaulan bebas teh. Aduh, eta maneh teh huntuna eueuh hiji dicacrok euy. Dicacrok bener Dek. Maju sih teh sok. Belum nama oi. Wah. Anjing dia tidak gua tuh naik kena batu tarang. Oh, siap. Tarangnya. Wah. Yo, au.
Tasya. Apa sih? Ya wang anjing gitu ulah. Balikan asa saplak teh. Tasya. Sakit tuh gelunjung dewek mendeleu untuk ulah wani sih. Sugan detik itu atuh mama. Ampura urang, ampura. Aduh, kada gelut samanya. Sok rek kemarin ya, sok. Ya pencetan. Dari awal teh bisa udang. Siapa yang dewek teh musuh dulu punya minta pencetan teh. Hah? Banyak musuh pencetan sih lawan sih deh. Aduh mangga ulah musuhan dari dulu deh. Juga nih hikmah nanti dia mangga bulan-bulan dek kudu pasti lah ada dari dulu deh. Pencetan ya pula bang kita mah. Ampun. Banyak. Belah mana sih belah mana? Sing mana wae rasa cenah. Tah bunuh. Kita ngomong dibunuh ke hadap. Kita mau 10 ka handap. Iya sih teh. Kayak tamang ada. Benar sih. Ada. Acan. Acan yo terang. Tapi kumaha sih teh? Bener. Oh, juga teh ngurus. Kayak cabang sih teh. Kayak tamang. Aduh. Tong tarik teuing untuk mang cicing sana di dempet teh. Wah yang pecetan. Bener ya kan bisa dimatikan karena mencet. Mangan. Aku cacing mangan tuh. Lawanan mangan. Jadi tu lampu bukan awas saja tu. Pecetan tu dewe. Kita mang. Ada. Umpes saja tu. Ay, mencoba aku saja. Penting atuh mang nama. Kita di mang dewek teh lain mang silaing tu. Wah ada teh. Nangis dia mang kaharti perjalanan hidup teh nama mang. Si goreng cina goreng yang bakal jadi hade mang. Lamun urang dek tapakur nama, dia sing jadi ilmu urang mah. Ieu teh perkara-perkara pangeran mah. Sebenarnya urang tadi musuhan. Ini tengah, tapi ada mau jadi dulur mah kurang secok mah. Kosok anak putih mah. Ada waran. Mana yang buka putih gitu, beak dijual, gombal. Nanti ali dawaran nanti. Orang putih guys, betul beak dijual sana. Cik mah, tak terpelatokin sama. Ya, sira ya. Sok pelatokin mah, tudut mah, bukna ada. Daeng we. Ini teke lah. Aku peletok aja. Ini teke aduh mang. Dudut buk yang ngarna urang. Astagfirullahaladzim. Jadi pencetan. Pulang cari makanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.